Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Ainal kiram pamatulaku pembuka acara anu kesimkeun dihormat oge para kasepuhan senior pemuda anu kesimkeun dihormat, para pemuda, para pemudi hadirin rahimakumullah. Langkung dipayun mangga urang sami-sami panjatkeun puja puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana panutan urang sadayana wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha biasa dina tiap wangi rebo pangosan rutin para pemuda, alhamdulillah anu tebih berantos halaladir di palihwetan kantun anu caketna mangga diantos masyarakat akafi hasbi padri ngaraji gawat. Hadirin rahimakumullah, mangga urang ngelaskeun hanca kajian min husaniyah bagian ya ali lil akili etanya ya. Sab taroskeun halaman sabaraha lah terus kapenat can seorang awasela. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hey Ali, lil akili eta tetep pikeun jalmi anu sehat akal. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Al isti'anatu kahiji minta tulung bid dunya kalawan jalan dunia alal akhirati pikeun akhirat. Wahtimal japa jeung nanggung kalakuan goreng. Wasabru sareng sabar ala sada idi kana pirang-pirang kapayahan. Walil alimi jeung eta tetep pikeun jalmi anu alim anu ngarti. Ku alim ku ain ma alim ngarti, lamun ku alif alim nyeri teh ku alif mah. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri. Sidqul kalami kahiji cirina alimah sok bener ngobrolna, bener cariosan.
wazinabul harami jeung nebihan pangharaman, wa tawadhu sareng tawadhu rendah diri, tawadhu teh hadap asor atas di logatnya. Alhamdulillah Pak RT hadir, Pak RT mah selalu hadir dan Pak Lurah Al-Mujahidin selalu hadir, alhamdulillah nya. Ya senior hal hadir, junior kamarananya mangga sok mungkung dipaparinan ulang kesempatan sehat, manfaatkan bilihanyakannya leres nya. Para pemuda, para pemudi sadayana namanya di logat urang surahkeun, mudah-mudahan Gusti Allah maperintah kiatan kalancaran kasimkuring kana ngajelaskeun ieu makalah kangjeng wasiat ka Sayyidina Ali, ya Ali hay Ali lil akili pikeun jalmi anu sehat akal. Salasu alamatin ari tilu pirang-pirang ciri jalmi ku Allah dititipan akal, akalna berfungsi pasti bakal jadi mulia, tapi lamun akalna teu berfungsi bakal jadi hina. Leres sekali deui jalmi dititipan ku Allah akal, akalna berfungsi, maksud berfungsi dieusian ku ilmu pasti bakal mulia eta jalmi. Tapi lamun akalna teu berfungsi ruksak bakal hina. Leres teh anu gelo jalmi sanes boga akalan teh ruksak akalna hina nya. Leres teh hina lah nu gelog eta teh jelema boga akalna ruksak jadi hina, mulia teh teu. Satu kemuliaan manusia itu adalah Allah titipan akal, di mana akalna difungsikan dieusian ku ilmu, carana daek ngaji tah eta. Kan makhluk aya anu dipaparinan akal wungkul teu bere nafsu jeung syahwat, saha lah malaikatnya. Aya deui makhluk teh dibere syahwat jeung nafsu, akal teu aya, saha sato. Nafsu aya, syahwat aya, sato mah. Nu katilu dibere akal aya, syahwat aya, nafsu aya, saha jalma urang. Leres teh jadi urang mah komplit, naon nu aya di malaikat aya di urang, naon nu aya di sato di urang aya. Itulah manusia komplit. Ngan lamun eta akalna teu dieusian ku ilmu, teu difungsikeun, moal aya kamuliaan eta jalma justru bakal robah jadi nu aya kahinaan. Walaqad karramna bani Adam, Allah geus ngamuliakeun ka putra-putu Adam. Mulia teh lamun bisa akalna difungsikeun. Leres teh dan uga loma teu mulianya nya lah. Para pemuda, para pemudi sadayana sato ku Allah dibere syahwat jeung nafsu hungkul, akal mah eueuh. Eta ucing dibere lauk, tuluy eta lauk teh parebut ku saku ucing anu dua eta. Saraka pan ucing nya akhirna merebutkeun lauk, saha anu gagah bakal eta anu meunang lauk. Leres teh saha anu kuat eta anu bakal meunang. Itulah hukum riba, hukum sato nya, hukum sato. Da akalan sehingga aya bahasa
raja hutan saha raja hutan singanya nya tuh rakus akalan makana sing ora edan ora keduman moal menang lamun teu edan heula berarti kudu edan kakarek bakal menang pangkuatna bakal menang ka eta hukum riba mah hukum sato nya leres teh manusia mah punya akal tidak sama dengan hewan akal pun dipungsikeun akal pun dieusian kunaon eusianna ku ilmu al aqlu mamlu'u bil ilmi sok akal pinuhan ku ilmu kumaha carana iwal tidak ngaji ya dan moal nambahan ilmu amun teu urang neangan nya kudu teangan ilmu mah nya ka mana ka pangajian kang di teh jauh ti wetan pangjauh na tiga gadieunya ngalengkan aja salah lengkah kali tapi hadir nah butuh ku ilmunya maksakeun hadir ka dieu poek oge aya batre beur oge aya naon aya itu nu penting tepi rek ngaji tah nembongkeun sifat boga pangabutuh kana ilmu maksakeun hadirnya leres teh kan eleun deket banyak can kadarikeun 1.000 kurannya keun husnudon 1.000 caket mah ka eta akal kemuliaan manusia makana eusian ku ilmu eta akal carana hadiran kana pangaosan kamari atas kuring eusian akal teh ku ilmu ngaji sakola ulah sakola unggul tapi kudu jeung ngaji ulah ngaji unggul tapi kudu jeung sakola sekarang mah harus seimbang nya ngaji unggul jeung sakola kuper mau bisa bahasa Indonesia mau bisa bahasa nya Arab ngaji unggulnya kuper kena sakola unggul teu ngaji mau bisa ngaji Quran mau bisa bahasa tajwid leres teh lah dina kitab tajwid berarti kudu seimbang duana leres tah saur Kanjeng wasiat ka Sayyidina Ali ya Ali lil akili pikeun jalmi anu sehat akal salasu alamatin ayatil ciri nu sehat akal hiji al isti'anatu bid dunya alal akhirah dunia dijadikan jalan mentapi turung pikeun akhirat lain tujuan dunia mah tapi jalan untuk mendapatkan tujuan ari beunghar eta dunia lain tujuan beunghar mah lain tapi jalan untuk mendapatkan tujuan leres teh tah anu sehat akal mah dunia teh dijadikeun jalan menta jang akhirat menang jabatan lain tujuan tapi jalan yang mendapatkan tujuan akhirat tujuan orang leres teh sabab lamun urang balik ke akhirat teh barang bawa sedih atuh ayeuna teh urang teh keur ngumbara di mana di dunia aya ngumbara pasti bakal balik ke awal asalna urang teh ti Allah bakal balik ka Allah di akhirat bakal balik deui berarti ngumbara pasti barang bawa nyaba ngumbara teh rendi nyaba ka Rendi kadini rendi di mana Ren Tasik Pamijahannya nyaba ngumbara menang di dieu saminggu balik ke ka Cianjur pasti barang bawa oleh-oleh naon oleh-oleh Pamijahan Ren gula jeung caruluknya dohnya duh eta caruluk meni murah hei di dieu mah caruluk teh belasan ribunya wah di dieu mah di bawah 10 eta anu balanja meuy sakarung coba rek Ramadan teh nya eta Rendi teh balik ka Cianjur deui mawa oleh-oleh pasti bakal atoh tapi lamun ngumbara kayu balik ke barang bawa teh oleh-oleh sedih ibarat orang cicing di alam dunia termumbara engke bakal balik ke akhirat kemawa oleh-oleh kemawa bekal sedih mual
yakin man dahalal qabro bila jadin pakaan nama raqibal bahro bila sapinatin saha-saha jalma anu lebat alias maut teu mawa amal kasayan sapertoskeun mentas lautan teu nyanak parahu. Kabayang be jalma maut teu nyanak amal kasayan sapertoskeun mentas lautan teu nyanak parahu. Kumaha kajadianana? Kekalebekan. Ulah ngobrolkeun laut anu di Palabuan, di Jayanti, Pangandaran. Taloskeun tamang ini jangari jero teu. Jero teu kamu apa? Apa jero kayeuna kajangari tong make tongkang kumaha tah? Ngojai kekalebekannya, kekalebekan. Tapi ibarat itu jalma balik ke akhirat teu mawa amal kasaean, ibarat muntas teu mawa perahu kakalebekan. Rek aya nulungan mun boga amal nulungan teh, boga amal nang sansara naudzubillah ya Allah. Ulahnya aranjeun sadayana kesempatan ayeuna urang sing loba pepelakan jang baeun balik beres teh nya. Tuluy ustad perangan katuluy wayahna. Naon loba kalau seperangan ayeuna mah saminggu sakali urang ngahadiran pengajian pilih ke urang balik ka akhirat nalangsa sangsara bedena cilaka naudzubillah. Cek nafsu mah atuh komo kon musim hujan kieu tiris mending keneh naon tah? Mani cek nafsu mending keneh naon tah? Mending keneh dogoyean nya hareupeun TV dah. Moyoy nya leres teh. Nya urang teh kitu wae da bakal balik ka akhiratnya leres tah. Nalangsa sangke di akhirat lamun urang teu mawa amal kasayan naudzubillah summa naudzubillah. Tah jalma nu akal nu sampurna akal mah minta pitulung ka Allah ngalangkungan jalan dunia jang baeun ka akhirat. Beunghar itu dunia lain tujuan tapi jalan untuk mendapatkan tujuan. Naon ku beungharna jang baeun bekal ka akhirat ditasarupkeun kana hade leres teh tah eta. Pintar jadikeun jalan untuk mendapatkan tujuan. Kade dunia pedagang, petani, pegawai itu bukan tujuan, jabatan bukan tujuan, tapi jadikan jalan untuk mendapatkan tujuan nanti ke akhirat. Tah eta lamun jalma tujuanna menang dunia geus beunghar teh cicing jika namanya. Dan tujuanna hayang dunia geus menang jabatan cicing. Dan tujuanna hayang dunia geus sehat atamah lain. Dunia teh dijadikan jalan pemerintah ka Allah jang bekal ka akhirat. Tah eta ciri jalmi anu sehat atamah. Dunia teh dijadikeun bekal jang baeun balik ka akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira jadi taqwa. Kudu babekalan aranjeun kabeh pangsae bekal teh takwa. Hiji, dua, ciri jalmi anu sehat akal wa timal japa jeung nanggung kalakuan goreng ku sorangan. Resikona tarima, resikona sendiri. Isma wa amasika fa innaka majiyun bih. Heg ku anjeun pigawe pasti bakal aya balesanana ladang pagawean anjeun teh. Migawe hade bakal dibalas hade ku Allah, migawe goreng bakal dibalas goreng ku Allah. Kah anu sehat akal mah nanggung kana kalakuan goreng rumasa narima ladang kalakuan kuring kieu teh ditarima untuk naon? Untuk anjeunna ngabaleng ka henteu nolak untuk kalakuan kuring kieu teh tah. Resikona resnan bisa dengan eta dibarengan sareng tobat. Eta tobat insya Allah bakal jadi ngahapus kana dosa, ngilangan kana dosa. Kesempatan tobat masih keneh aya, jangan dimubadirkan leres teh nya. Naon dipigawe ku urang pasti bakal aya balesan. Yang sudah mah kita sudah harus tobatan
tapi kita lihat ke depan, semoga kita bisa meningkatkan amal kebaikan eta. Jadi anu sehat akal mah rek ditanggung naon kalakuan kuring ngan dibarengan jeung tobat istighfar pasti bakal ngirangan dosana. Leres teh tah. Dua ciri jalmi anu sehat akal naon wasabru ala syada'id, sabar nalika menang kapayahan, nyamot tidak mau ujian itu pasti akan terjadi ya. Harus pasti dunia itu adalah tempat ujian, lamun jalma mau diuji ulah aya di dunia, bener teh ulah aya di dunia ngan supados janten ganjaran nalika urang menang ujian anu kirang sae tarima ku sabar, diuji kudu sae buru-buru syukuran tah eta menjadi ganjaran duanana kamaripan atasnya. Mun urang menang nikmat giru syukuran mah jadi ganjaran, mun menang ujian giru tarima ku kasabaran mah jadi ganjaran. Eta saha nu sehat akal berarti mah kumulapa sabalikna nu sehat akal mah moal kitu moal ngarasula juga namanya amek-amekan diuji teh. Wah, salajana wasiatkan jeung deui ka Sayyidina Ali lil alim pikeun jalmi anu ngarti alim ku ain. Alim itu orang-orang yang mengerti, jalmi anu ngerti. Ulama loba ilmuna alim, zamana ulama da alim. Bami ku alif alim nyeri hayang ke nyeri alim ku alifnya embung di alifnya apa mekuain mah alim orang yang berilmu. Ciri orang yang berilmu yang pertama sidqul kalam, benar obrolan, situasi kondisi keur kumaha bae moal wani ngabohong jalmi anu berilmu mah, moal wani berdusta orang yang berilmu mah, walaupun dia tidak ada yang mengetahui tetap Allah Maha mengetahui. Orang anu berilmu mah moal wani obrolan bohong. Pan Rasul wajib benerna leres teh. Rasul wajib bener. Orang wajib ngabenerkeunna karena benarna Rasul tuh. Makanya orang yang berilmu cirinya selalu berbicara benar. Jeung saha bae ngobrol, situasi kondisi kumaha bae tetap berbicara benar, sekali benar tetap benar. Itulah orang yang berilmu. Kadang-kadang ulama kumaha kondisi awah jelema ieu wani we ngabohong, awan ngapalun ieu batur deui mah orang jauh ieu wani ngabohongnya. Kadang-kadang urang begitu tah. Padahal Allah Maha segala-galanya, Allah Maha tahu. Kita belajar takut sieun ku siksa Allah. Ditanya ari anjeun peuting kaluar teu, kaluar ka mana kaluarna? Oh abdi teh kalitu ka mana? Ka sawah cenah. Padahal bohong karana ribet teh eta geus kabohongnya. Aya kisah ya, aya kisah itu kisah teh ti kibalap aya suami isrina bageur, ari suamina kirang bageur, ari isrina teh ari suamina teh eta teh di lemburna teh jantan tokoh masyarakat palurah artinya lain palurah mujahidin gade palurah nya palurah tiap penting teh palurah teh eta teh sok keluar wae bebeja ka bojona mah bapak keluar rek naon keluar bade ngontol ka kampung anu ka RW anu ka RT anu oh nya mangga sing salamat di jalan cek pamajikanna teh ini teh tiap jeung kitu kalakuanna teh ngan hiji wakos aya tetanggana bebeja teteh aya naon ece sanes wartosna salaki teh tiap peuting sok keluar nya nah ka mana teteh
Bijana mah rek kontrol cenah ka tiap-tiap RW ka itu ngapa kok teteh bilih urang mah sanes suudonnya bilih anjeunna aya niat awon teteh teu ngontrol kumaha dielingan dia mutan nya euy wah ayeuna kumaha harita puting eta bebeja mama Bapak reka anu ka mana enang mantol nampak ka RW anu muntah susukan mangga IPT jam 11 saya di papai ku pamajikanana nanyakeun ai pagi tinggal teu aya naon jadi saksi senal wah ieu senal salati urang padi tinggal ke ngobrol we jeung rana coba dah riweudannya akhirna kumaha balik pamajikanna teh nan eueuh batur supaya Allah aya batur mawasna salakina hiji eta ka imah dibawa ka imah geus jam 3 peuting pa salakina balik tirana pas neangan senal amana eueuh hiji senal urang rek kumaha ngobrol ka pamajikan oh urang yang sandiwara sana gampang pan urang teh muntah susukan keur mentas ti Soledad labuh tuluy palid hiji senalna tah kaharti ku akal mah ngan arokaya kudu babaseuhan salakina teh tah babaseuhan tah bejana mah kitu sandiwarana mah ka pamajikanna teh nya balik jam 1:30 ketika imah teh rek wanci subuh ge katinggalin pas balik ka imah pamajikanna keur sasapu manehana naon tiris teteh enggak pangnyenakeun sarung jeung anur ya Allah sah eta pan ieu salaki teteh nya dagoan heula pantosan mawa anuk mawa sarung kah geus kitu asup ka imah hayang kopi cenah aduh geus ngabong eta langsung hayang kopi pangnyeunkeun kopi hayang tuang bere kejo kubah majikananya nah ari geus naon keur ngariung kitu ngobrol cek pamajikanna ari aa teh tos si mana eta ketika babaseuhan kitu teteh tos ngontrol teh kabelah kidul tuh pas mentas ti Soledad senal tuh aya hiji dicanak mung ieu hiji senal tah eta pamajikanna gogodog cek hatana ieu pinter ngabohong dah senal kapangi oh nya oh kitu aduh cek pamajikanna karunya teuing eta ketika babaseuhan cenah paling sabelahnya akhirna eta salakina kakarep ngawab ka hiji pamajikanna mah mawasna nu sabelah hareupeun salaki digebugan ku sapu injuk eta cek pamajikanna jebrot nah ari maneh teh sia balik sorangan karunya didungan maneh itu tepi kalabuh tinggalin senarna eta masalah kina rek ngawab nu kadua ninggalna sabelah aya eta sanggup teu asup jeung teu kaluh cicing we eta mah sanggup teh dina ya Allah beureum beungeut eta salakina ninggalna sabelah aya cek pamajikanna aa mun pinter ngabohong teh geuningan di Soledad labuh tepi kapali hiji sendal selama ayat ku teteh dibawa ieu minta hampura jadinya hampura teteh hampura teh lain ngobrol karana riweuh dah ngobrolana teu beresnya jalmi nu ngarti masin kul kalam situasi kondisi kumaha bae tetap berbicara benar, tidak akan berdusta walaupun berhadapan dengan orang kecil. Jeung leutik oge benar ya muntah ieu lah. Kita belajar untuk berbicara benar. Jeung saha wae jeung budak leutik. Jeung saha pokona mah
Rasulullah pan wajib bener nah ya Allah orang oke belajar itu orang yang berilmu. Berarti lamun berilmu daek ngabohong eta mah masih kada tanda tanya berilmu nanya leres teh. Yang kedua, ciri orang yang berilmu itu adalah wazdinabul haram, ngajauhan ninggalkeun pangharapan naon anu paratu dilarang ku agama. Lain di deukeutan di jauhan. Jelas panseur pangharaman teh leres teh. Dina Al-Qur'an ayat larangan teh aya 1000 ayat. Larangan zina, larangan mabok, larangan dorata, loba. Wazdinabul haram, orang yang berilmu selalu meninggalkan menjauh inon anu diharamkan ku agama. Belajarnya simkuring ge lain tas bisa macana hungkul nya tapi realisasina urang sami-saminya mudah-mudahan ku sering kieu teh aya hiji naon perubahan lah dina diri urangnya leres teh tah kersa ngaji teh kitu insyaallah mun tara ngaji rek kumaha cobanya nomor katilu kumaha teh ciri jami anu berilmu teh wa tawadu rendah diri sombong teh naon teu takabur. Jadi orang berilmu mah tawadu, tidak memperlihatkan orang pintar, tidak memperlihatkan orang-orang yang berilmu, tapi biasa we. Dina anggean, dina tawadu estu. Ya kita belajar ninggal ilmu pare. Eta pare aya eusian, lamun loba eusina kumaha eta pare? Tungkul nya beuki loba eusi beuki tungkul beuki tungkul tawadu kana kitu di paur mah anu naon anu tawadu rendah dirinya di mana amatna waduh lain haok deui doa sia tarifuna doa eta terus teh doa nah doa nu kitu mah nu dideulin tuluy ngadoa wah bakal diijabahna caket diwe maka wagagawa kana tawadu mah lamun ngadolin kana tawadu moal dialawan moal dilawan tapi caket kana diijabah doa teh doa anu didolin tawadu didolin ngadoa doana caket kana diijabahna eta nu paun mata bahaya kumaha lamun cek anu tawadu Gusti biarkeun kabeh keluargana wah ieu meureunnya bahaya. Tah kita belajar dengan ilmu pare beuki loba ilmu beuki tawadu ulah sombong tapi lamun pare kosong kumaha tah jeceng ge nya jeceng teh Allah naonan tukang sakali haok wah jiga nu nyogog wak naonan tah mah pare nu kosong tah mah nya disentak ge langsung naon langsung FSMR nya pos di penjara mempan kupit kabre premannya eta tukang tawuran ngaranna teh naon tukang tawurannya waduh juga nunyo kuda kade bubang bagong dua ka penjara mah barudak SMA jadi naon jadi bola tonyok dia hiweunya watos ya masyaallah juga nunya di mana wah asup ke penjara lihat aman kalau ada uang kanal pulus mulus mapi pulus mampus pulus mariweuh nya tah jadan orang-orang berilmu tawadu kamari atas kesimkuring kita belajar sepertikeun akar pohon bagaimana akar pohon dia berjasa banyak ayakna dahan, ayakna buah, ayakna daun sabab akar beres teh. Tapi eta akan ngumpul teu katingali teu sombong. Cukan cek akar moal aya sia maneh buah lamun eueuh aing mah kitu teh. Henteu. Moal aya sia daun mun eueuh aing mah henteu naha. Tawadu akar mah moal ningalikeun nyumput, hayang nyumput eta kudu belajar kana naon kana akar.
Kul belajar kana tangka jasa loba tapi mung hayang katingali beres teh mung hayang katingali da Allah mah maha uninga Allah mah maha tahu nya ieu mah kadang-kadang kalau ke jasa sakit itu asa pakurang nanya akar tuh bayangkeun dah kita belajar kepada ilmu pohon akar kedua tadi Pak Pare jadi rendah diri jadi naon tawadhu jangan memperlihatkan keajaiban yang ada pada diri pintar asapang pintarna pada naonan lamun ilmu mah kudu ningalina ka saluhureun lamun ilmu ningali ka sahanapeun asapang pintarna leres teu tapi lamun ningali ka saluhureun sapang bodona tah eta kadana kitu tah jadi ciri jalmi anu berilmu hiji berbicara benar kedua ninggalkeun pangharaman katilu selalu tawadhu rendah diri nu kitu anu paur mah nu tawadhu nya leres teh diheureyan we nyerieun hatena ngadua dijabah ku Allah riweuh tanya moal ari fisik mah moal ngalawan ngan doa caket kana diijabah jalmi anu didolim tah walid taqi'ah atau sekapnya mudah-mudahan aya manfaatna leresna tina agama lepatna tina kabodohan simkuring nu kahartos sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat tiasa diamalkan kurang sadayana hapunten kana kakiranganana hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.